Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin anu bahagia, alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina ngalajengkeun hanca anu katunda nyaeta nerangkeun dina salat, bahwa dina salat teh aya opat. Hiji aya nu disebat ihram, dua aya nu disebat mi'raj, tilu aya nu disebat munajat, opat aya nu disebat tubadil. Kantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauhkeun setelah Isra Mi'raj, Rasul ngadauhkeun as-sholatu mi'rajul mukminin, salat sing bisa pakai alat mi'raj keur jalma mukminin. Mung satu acan ngabahas salat mi'raj jalma mukmin, urang ngabahas heula ihram. Naon ari ihram? Ari ihram teh nyaeta tina ahrama yuhrimu ihroman. Ahrama geus haram, yuhrimu keur tawa bakal haram, ihroman haram sanyana. Dina salat aya nu disebat takbiratul ihram. Takbir ngucapkeun Allahu Akbar, ihram haram sanyana. Tegesna ngaran takbiratul ihram teh sabadana ngucapkeun Allahu Akbar itu jadi haram sanyana, nu tegesna nu teu pantes dibawa salat tong dibawa salat. Dina ihram, takbiratul ihram tiasa disebat upami dina haji mah lir ibarat mikot jamani, mikot makani. Batas waktu, batas tempat. Batas waktuna lepas landas pindahna ti jalma ti alam nasut, alam kamanusaan linggih dina alam kaagungan Gusti Allah. Batas tempat, tempatna pindahna ti alam kamanusaan linggih dina alam kaagungan. Matak ketika jalma begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu begitu takbiratul ihram, ketika digeruan ieu jalma keur salat tos takbiratul ihram bisa ngajawab henteu. Naon sababna? Ieu jalma geus linggih dina kaagungan Gusti Allah. Mana cirina? Punten, dina gerakan salat aya nu disebat takbir intiqal. Takbir teh ngucapkeun Allahu Akbar, intiqal pinah gerakan, eta teh nandakeun anjeunna keur linggih dina kaagungan. Matak Rasul kantos ngadauhkeun ketika aya jalma salat teu meunang ngaliwat hareupeun jalma anu salat. Naon sababna? Sabab jalma anu salat teh keur paduduaan jeung Gusti Allah. Matak nembongkeun ieu jalma nu keur salat teh keur linggih dina kaagungan Gusti Allah. Matak aya disebut mikot jamani, mikot makani, batas waktu, batas tempat, pindahna ti alam kamanusaan linggih dina alam kaagungan. Matak aya nu disebut takbiratul ihram. Tegesna nu teu pantes dibawa salat tong dibawa salat. Contoh, sateuacan urang takbiratul ihram meunang ngobrol teu meunang. Sateuacan takbiratul ihram meunang teu inget ka anak pamajikan meunang. Begitu takbiratul ihram meunang ngobrol. Sugan cek ibu teh Allahu Akbar. Ari tadinya hadir ngapangaosan teu meunang ngobrol kitu henteu setelah takbiratul ihram. Naon sababna? Sabab aya batas waktu, begitu ngucapkeun Allahu Akbar teu pantas dibawa salat tong dibawa salat. Lain dina bab ngobrol hungkul, termasuk dina bab ati, kelentengna ati teh sateuacan takbiratul ihram meunang inget anak pamajikan, meunang inget kaditu kadieu. Begitu takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar
ihram haram sanyana teu pantes wayahna teu meunang inget naon-naon kecuali naon inget diri teh keur salat berarti itu disebut ihram hiji tah ihram kadua anu disebut mi'raj dina salat teh as-salatu mi'rajul mukminin salat teh sing bisa pake alat mi'raj keur jalma mukmin nah kumaha mi'rajna lain berarti urang naik ka langit katujuh tapi mi'raj di dieu ningkatkeun urang tingkatkeunana urang dina salat ieu tina hasil salat maka tingkatkeun nu tadina lamun ti kelas 1 sampai kelas 2 mun ti kelas 2 tingkatkeun kelas 3 sampai kelas 7 sabab metode ti Allah mah sampai 7 sampai tingkat 7 entak aya paripaos geuning ti payun kusim kuring diterangkeun bahwa di urang teh aya ruh nafsu akal iman tak ieu teh sampai 7 tingkat 7 ke 7 kelas pan urang hayang nyakolakeun otak hayang cerdas cekap lami dimimiti SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun sabaraha 12 tahun kuliah 4 tahun jadi sabaraha 16 tahun cukup nyakolakeun otak gaduh gelar sarjana terus kinten-kinten nyakolakeun ati ruh nafsu akal iman urang tos sabara tahun kira-kira urang nyakolakeun ati urang jeung kinten-kinten tos kelas sabaraha urang ayeuna ta ieu urang tingkatkeun mudah-mudahan ku salat ieu urang sing bisa ningkatkeun kana kaimanan urang matak dina bab salat kamari diterangkeun aya dina khusu teh aya khusu ingda salat aya khusu ba'da salat nah kumaha kamari dibahas khusu ba'da salat aya khusu ba'da salat teh khusu setelah urang beres salat aya khusu ba'da salat nah kumaha cirina khusu ba'da salat khusu anu sabada salatna as-salatu tanha anil fahsya wal munkar salatna bisa nyegah kana fahsya sareng munkar salatna bisa nyegah kana kagorengan bisa nyegah kana kamunkaran itulah ciri jalma anu salatna khusu omodai dina keur nalika keur salat lamun urang terang maknana salat pan dina bab salat teh cek ilmu fikih kan tadi mah cek dina kelentengna ati teras deui dina keur salat teh pertama aya nu sebat takbiratul ihram Allahu akbar saurina ilmu fikih mah dina ngucapkeun takbiratul ihram ge ngucapkeun Allahu akbar teu sembarangan teu meunang ditamahan wau teu meunang Allahu akbar temenang Allahu akbar temenang syarat-syaratna teh kedah kumaha kedah Allahu akbar teras dina gerakan nalika keur salat keur takbiratul ihram diusahakeun ieu leungeun ngangkat leungeun ieu mastaka ketika ngangkat leungeun ngucapkeun Allahu akbar ieu sirah ulah milu gerak contoh nu teu meunang ieu keuna dina salat keur takbiratul ihram teu meunang kieu Allahu akbar itu temenang sabab lain tempatna gerak temenang gerak ya si sirah gerak nama rek milu kaluhur jeung leungeun atawa gerakna teh kieu Allahu akbar kan sok aya nu kitu eta ge teu meunang naon margina teu sah sabab itu batal atawa Allahu akbar sok aya nu kieu eta ge teu meunang wayahna teras deui dina sabada ngucapkeun takbiratul ihram disunatkeun doa iftitah ngan doa iftitah teh salaresna kirang langkung aya 5 dina doa iftitah teh anu kawarid ti Kanjeng Rasul dicontohan ku Rasul umumna nu urang nguping mah urang terang teh Allahu akbar kabira sareng Allahumma ba'id padahal dina kitab Adkar Nawawi mah saur Syekh Nawawi Al-Bantani itu aya 5 nu dicontohkeun ku Kanjeng Rasul aya anu sabada takbiratul ihram teh doa iftitah teh Allahu akbar kabira wa Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ini wajatu wajia sampai wa ana minal muslimin eta umum nah diin mah aya deui anu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib jeung saterusna tah eta doa iftitah
mangga pilihan. Nah beda-beda sadayana oge ti Rasul. Ihtilaful umat rahmatun, bedana pendapat umat jadi rahmat. Pilihan ke urang bade dua ititah nu mana bae mangga silahkan. Gitunya. Silahkan pilihan aya mana bae kanggo urang. Gitunya. Kan kade nitip ieu salat dina keur nalika takbiratul ihram wayahna nu jadi patokan keur takbiratul ihram keur nangtung sabada takbiratul ihram keur maca Fatihah ieu dada ulah gerak punten sabab patokan kiblat teh ieu dada teu meunang kieu begitu Allahu Akbar teu maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim gerak kieu keur salat maka batal. Non pangna batal sabab robah arah kiblat. Matak ieu dada ulah milu gerak. Kade. Mun bisa mah urang begitu geus lepas landas takbiratul ihram terus perhatikeun dina bab ilmu fikihna, perhatikeun dina dadana ulah sampai robah. Teras deui dina kelentangna ati inget diri urang teh keur salat. Sabab dina keur takbiratul ihram teh ieu teh sembarangan sebenarna mah ngangkat leungeun teh ibarat naon. Saur salah sawios keterangan aya nu nyebatkeun bahwa makna raful ngangkat dua leungeun teh raful ain leungeun ngangkat dua leungeun fi sholati dina salat tegasna dina takbiratul ihram ieu teh ibarat naon? Ibarat jalma nu titeuleum di lautan kasalahan, lautan kamaksiatan. Ngangkat dua leungeun lir ibarat naon? Payar pauyadaihi kanahu yaqulu kaya ieu jalma ngangkat dua leungeun teh ibarat jalma nu nyarios, ya Rabbah duh Gusti pangeran abdi. Hud biadi canak tulungan ieu panangan abdi mangga nyanga canak panangan abdi pa inni gorikun pi biharil khotoya sanyana abdi geus terjerumus kana naon lautan-lautan kasalahan sanyana abdi geus terjerumus kana lautan-lautan kamaksiatan maka dina naon dina keur salat ngangkat dua leungeun ibarat jalma nu titeuleum panjalma nu titeuleum nu teu sangojai kumaha leungeunna kegiaan kan eta teh minta tulung hayang aya nu ngangkat naonna leungeunna ta urang mah asup kana salat takbiratul ihram makna ngangkat dua leungeun teh ieu teh nyanggakeun ka Allah ngarumasakeun dirina lamokot ku dosa lamokot ku kamaksiatan nyuhunkeun ka Allah ku keremna dina kalamokot kadosa sareng kamaksiatan haribun min kailaika rumaos urang geus kabur ti Allah jauh ti Gusti Allah kembali deui kana jalan Allah sabab naon punten dina salat sakumaha urang lamokot ku sering kembali kana salat lir ibarat urang geus ulin pakaian kotor baju kotor sadinten sawengi mani 5 kali sadinten sawengi kira-kira dina awak urang aya dakian moal yakin moal bakal bersih nya kitu deui jalma anu salat ieu teh lir ibarat dosa-dosa ketika jalma berdosa salat 5 waktu sadinten sawengi yakin moal aya kokotor moal aya dosa mudah-mudahan urang ku salat 5 waktu komo deui bari salat 5 waktu na bari berjamaah insyaallah ieu ku salat urang bakal naon urang bakal beres ku salat urang bakal dibersihkeun dihampura ku Gusti Allah ti payun pantos dijelaskeun jaminan-jaminan ti Kanjeng Rasul jalma anu sok salat komo salatna berjamaah bahkan keur urang deui kumaha atuh urang hayang komunikasi ka Gusti Allah salah sawios hadis Kanjeng Rasul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu sillatun bainal abdi wa rabbih bahwa salat teh itu teh mangrupakeun silah atanapi alat komunikasi antara hamba-na jeung Gusti Allah matak urang babacaan eta teh keur paduan jeung Allah berarti keur silaturahmi jeung Gusti Allah kedeikan dina salat teh aya nu dina sujud ke insyaallah urang bahas dina rangkeun tiap gerakan-gerakan teh maknana naon tah mudah-mudahan urang ku salatna urang ieu jadi salat nu berkualitas nah kumaha salat nu berkualitas teh nyaeta minimal salat anu khusyuk nyaeta anu kenging jaminan dina Al-Qur'an tadi qad aflahal mu'minun nyata bagja jalma-jalma anu iman tegesna anu jalma dina salatna khusyuk
Hadirin jamaah sadayana rupina ti simkuring cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunana, umumna kangge hadirin anu ngupingkeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.